dari Padepokan Pujaran Unggul Pawanan di Nararaga dalam kala Pajajaran anu ka-7. Satu lagi dalam Ya, grup wayang kantos mewakili kesenian wayang golek Jawa Barat di tingkat ASEAN. Beri tepuk tangan buat prestasinya. Dan juara 1 Kota Bandung di tahun 2014 di Nararaga Bino Jakarta kantos oge. sip nanti. Baik para hadirin, dengan bangga kami mempersembahkan wayang golek garapan Kidalang Ajan Nyanggakeun.
macet jeung acarana dadakan lamun upami sanes dipiwarana ku pangersa Bapak Subuh moal ngan wayahna we ditelepon wayahna sina Cem panghiburkeun kabelaan mamacetan bermacet ria ya dina raraga kitu milang kalap maku pajajaran adeka cing kurang terpangandeulanya sadayana pernah hadir dieu sampurasun di jilbab bari nuang opak ngajawab kan tidak kompak gitu loh siapa itu ya sampurasun tuh di jilbab bari nuang kesemak ngajawab masih gak nuang dina ulang tahun naon milang kalah waktu pajajaran anu ka-7 mugi-mugi anu ieu waktu pajajaran teh ai waktu teh pamageuh cing pageuh kana aturan anu aya di pamerintahan cing pageuh nyata keur ngukuhkeun keur ngalestarikeun budaya Sunda khususna nya bandirinya lagi pajajaran ngajajar dirinya jajarkeun barisan kokohkeun keur mempertahankeun ieu seni budaya ya lain make up wae pajajaran lain kade lain urusan leasing pajajaran mah tapi keur nyata ngalestarikeun seni budaya ari pengamakna mah kapan ieu tah iPhone hari pengamak nama ya anu ngalestarikeun mata anu narangap ya anu manggil mata upami nu manggil aya yakin bakal punah dari paus teh selain pikiran dengan punah kali sing we abong-abong eta aya pelsus mah dijil pagawean gitu teh pelsus lamun kurang telat lamun pamajikan geureuneuh bubaran pelsus daturkeun utamina ka pangarsa ketua umum Paku Pajajaran jatana pangarsa Bapak Masuhu aya kitu aya kene duh bade nyawer ka akang jadi kalap cep bisa we eta perkenalan sama ekspornya tuh ayeuna wayang minimalis ya mah urang wayang full urang saeutik jemput cenah tuh ya oke Ibu Kadis Bupar Ibu Kenny anu perantos kuwi nuhun gitu nuhun geus urang tembang Kadis Bupar kayak gitu ya oke Bapak Iwan perwakilan nyatana ti Disparkut Provinsi Jawa Barat aya kene gitu aya kene tos uing aduh sieun tah kabagian dedapna we dewek mah tapi teu naon aya Pak Ketua Umum tenang duduk dewek tos moal diamplopan Pak Ketua Umum Pak Ketua Umum transparan jamina transparan terbuka moal aya sunumputan moal kawas majikan dewek kalau di imah make itu transparan we ka dewek mah mata dewek ka betah we di imah cado entar bisa cek ke pemajikan anak tuh gengsi ya tuh juga nih yang kali dia aja ya oke kak nyata pangersana nyata tingkat Sundaan PJR Bapak Haji Nasir ayah rek nyawer kadewek tenang we sehat sewe
itu ngawayang di Bandung sasewe. Sekjen Kota Bandung mengaku saya aya nuhun. Sekjen tingkat Sunahan Gojali mengaju aya nuhun. Aya pun lanceuk nyatana Bapak dalam Jajang Gede Agung Sutaria aya salah sawios juara Kota Bandung dina 2017 ya 18 ya aya eta mas CS di bulan ceuk eta ketua Bandung Bapak dalam Yoga Syantana Dede Agung Sutaria jago peureut kitu tadi lamun ngawayangna ayeuna lamun bisa sawer peureut tapi bagianna eta bulan ceuk Bapak dalam Eso Sunanar Sunaria hadir umur panco sareng putrana Bapak dalam Adi Eso Sunanar Sunaria anu cita-citana hoyong nyandung sedangkan teu kapanggih mudah-mudahan kajabah laksana oke Barack Obama anu nuju nonton main kau di Amerika aya kemana we lamun lain ku Bapak suhu dititah ngawayang didian moal ayeunaan biar cucu apa ayeuna belaan hujanan gitu ya pun lanceuk sumping Bapak Haji Cecep Pramudia wah lanceuk dewe kita maduh wah sampai sumping ayeuna nya nuhun nyalonkeun ayeuna di Dapil Kabupaten tingkat daerah nya mugi-mugi kapiruyungan ayeuna nya oke ulah hilang Pak Cecep Pramudia beraleret akal dieu ulah are-are wae Pak Cecep mohon gitu kurang kenalan dia hiburan akang di dia merantau sungai hibur jatana sadayana anggota Paku Pajajaran tingkat DPC na oge ti bubuna kena kaul oge kena adil kaul teh hari kaul teh rujuki aya kaul Kirini aya kaul Tarawangsa aya kaul Jaipongan aya kaul Pencasilat akang kaul ngawayang dieu cenah eta peda kaul ngawayang teu biasa Karini teu biasa Jaipongan teu biasa Pencasilat teu biasa nyawer oge salah sawios kaul eta oge tuh ya bulan ceuk Kang Cecep geus sumasengir 12 sore anjeunna mah siap buat keur ngabensinan wah deug dewek aya lanceuk dewek eta mah oke ulah hilang ieu teh nyatana akang salah sawios ayeuna teh ayakeun program Cekuat Kongres semua akang aduh nuhun Bapak sehat aja Bapak nuhun tepuk tangan awal yang baik Bunda Aisyah awal yang baik 150.000 hayang jejak karena 2 juta teh kurang 1 juta 850.000 deui asa ada tenang loba nu nyawer bika subuh wae jadi tenang we dewek mah dina lalakon cepot sawera di mah hubungan deui kan ieu nu ngadu karawul heula atuh nu oge ya Bang Agus Sekjen bari nyawer itu kade nyawer ieu mah ulah minta wae cuma Bapak Haji Nasir ya can kabayu nu Haji Nasir tenang we ya sewe malahan mah aya geureutos di Bapak Suhu
Kang Epot etang-etang perkenalan kapaku pajajaran disuhunkeun Kang Epot lawayang teh dugi ka jam 6 ini. Urang laksanakeun apa kaulan eta mah. Laksanakeun aya adan suku kurang eureun heula. Oh bisa rek uang, bisa naon bebas eta mah. Engke di mana adan suku beres ieu lalakon kurang terus. Kurang laksanakeun. Laksanakeun. Eta ge mun ditambahan deui duitna, lamun teu geus we 5 menit geusaan cukup. Ulah kitunya. Da lagi pakawulan da mah ngabdi kurang mah dina seni ngabdian. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Abah alam ya gitu. Ala nuhun apa cing sehat apanya? Nuhun cing sehat apa? Sing panjang isu apa? Apa rindu apa? Cabihan teh rindu apa? Syupan apa dewek mah? Apa dewek mah? Lamun pasuku hoyong kapayun, pasu rumah hoyong anu meriah-meriah. Kurang panggil, kita panggil semua. Artis biduan yang tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat. Bintang tamu artis dewek. Kenali mah. Nah, moal hari bang tekor bayaran tinggal manggil Bapak Syuruh jeung Bapak Haji Nasir. Nah, ayo, kurang tampil tuh. Artis biduan kita itu Daratista. Wah, jelas itu. Nuji, alah. Berarti kurang teh 1.300.000. Nah we, kalau di Pasuruan gaya, nya sewe. Pun lanceuk Bapak dalang esok bari nyawe. Nang we. Kumaha we da kesempatan mah we malah. Oh. Urang panggil Inul Daratista. Artis teh ngadon gitu artisnya ngadon gitu artisnya ngadon gitu aduh atas wayah dia keamanan can aya udut namanya can aya udut wayah dia udut melekus udut capek kajagan wayah jadi artis teh kurang tampilkan artis di parahyangan nyaeta Mang Nidi. Dia gitu.
Bulan pakai hinam dong teh. Sorry. Atos si Juri atau ya mana terek naon ka dieu. Bukan trompetna itu artis teh. Geus dia lem teh. Oh, geus dia lem. Ieu manusia trompet teh. Ieu manusia trompet aya teh manusia jongkok. Aduh, nyebutkeun teh nyari siapa? Peduli. Daripada sia goreng patut. Rajan goreng patut ge aing mah boga pamajikan sia manteu. Aing pribadi dong seperti itu. Sorry. Di mana mana teh? Di mana? Di Cileunyi. Di Pangandaran. Lain. Cing atuh bere ciri naon supaya urang bisa ngartikeun maneh. Sok. Kulagu coba cing maneh bisa naon supaya dari bisa nepi si lain di mana? Di Papua sia teh. Beda we geuleuh jeung hideung. Naon da bobogaan maneh ge hideung. Dok si omongan 7 orang sama. Baik hideung ge aing cemerlang sia. Hideung ge aing mah kieu sudah. Hideung ge heran pakai mah ieu sia. Daripada sia ajan bodas sia mau belacis dong. Jeung seureungkeun wae sia mah euy, euy ngaledek kumaha. Di mana mah cing? Kulagu cing. Kulagu di mana? Kodoan. Orang saat mah gimana dalam muka sempil. Bener. Baik, penjagaan hubungan aing sih teh. Kasih mah masih kasih. Ada udah buat di rumah peduli. Aing blok teh semua itu wae. Itu cing kulagu. Di mana teh Bandungna? Lagu nate nyaeta lagu ieu teh dengan kemarin goblok sia galak sia begitu ai sama teh kalem cing lagu naon lagu nate sokoyo ieu kakang
kios. Oh. Cik, mana teh? Di mana tadi teh Cik Sok? Di mana mana teh? Bandung di mana? Oh, di Majalaya mana teh? Oh, di Majalaya. Nuhun. Saya. Oh, di Pak Cecep. Aduh, nuhun, Cecep, aduh, nuhun, langsung. Berarti kurang teh karena 1 juta deui. Nah, saya we, hayang diteu 2 juta pokona tenang we. Nah, paketum jajan gitu. Tenang. Mie nujunya sebulan. Tenang we, mie saya mie. Kalau mie, tenang mie. Tenang we, kalem we. Tenang we. Nuju kuai-kuai mie nya. Yo, Bandung mah di Majalaya. Aing ngaran maneh saha? Yana. Oh, siana mah nu sok paspor lamun dipotong sok paeun. Saha ngaran maneh teh? Jadi dia nangkep. Padalang jajan. Oh, padalang jajan mah anu sok masuk ya. Di mana aya macam-macam di kebun lah. Oh. Tom. Bisa lulus ya awas. Ede. Oh, cing, kulagu mana teh kulagu saha kulagu? Pendoyim, kenapa tak pulang orang dan geus melendung deui. Oh, ngaran maneh teh si Toyib. Alah si Toyib. Ari Toyib teh seneng kana bukan puput. Ai karasep teh kanu naon? Kanu muning. Kanu mukut monyet masih gabung cia masih kain lagi wae udah kata hadis teh kasar teh da maneh apa teh kasaran da maneh masih monyet jaluna ngaina wae monyet semua cing sok rasa lagu naon Panu. Oh, leres. Tak itu ada maksudnya. Kasar wae kayak maksudnya. Terus wae. Resep manuk naon maneh teh? Cing, salah manuk naon maneh resep teh? Manuk anis. Manuk cangkrile. Manuk kenari. Cing sarana kumaha? Oh, maneh teh resep bukan ukut soang. Goblok jauh sih gitu. Jauh-jauh mah bikin soang segala tuh. Cing, sadi itu anu rek ka dieu, anu rek kiluan kongres ka dieu. Sadi. Ulang pendelung itu saha teh. Dari degan gitu beda.
Gila-gila di luar negeri lah lanjut berenang. Acara naon ya teh bro? Ieu teh acara bayaran demi Allah level aja. Naon wayang kampungan juga naik ke dangdut karena saing mabok bro. Karena saing play demi Allah bos tinggalin ka urang minuman bos karena saing nganyuk kasih dandut ayo penting urang wayang demi Allah kampungan aja. Tapi saya jadi di imahnya. Anak sekarang saya aing bejakeun rek bisa untuk wae bila gaji aja. Lagi balik. Dia lagi dalam panggungan di beko wae kenal aja. Ada jadi molor aja tapi pakai duit aing. Ayeuna aing aya hiburan dangdut di bare wayang telepon gitu loh. Hari maneh teh mabok naon ya kan? Hah? Maneh mabok naon? Dewe alapon aing mabok losan. Dioplos bos. Ieu teh anak dioplos kucing gigi ini aing demi Allah mahal anjeun. Oh, teh aing teu kabeli minuman dini aing kita cimoto ku aing paras di luar aing mabok. Ah, aja kalau asar sudah melontot gendus dah. Orang bro, aing ngajar mabok tapi aing kontrol bro. Bos, dawan. Di sini beungeut didinya siga cangcut ini aing. Aing demi Allah bos pamajikan buka opat juga Allah aing bos. Aing mah yang ieu beungeut pamajikan buka opat bos. Sabrak moneter ku aing pokona mah aing buka parabat bos. Sabrak moneter demi Allah aduh anjing eta harga kacang semakin terjepit ku harga daging di keca jeung ka bos. Aslinya bro, sabrak moneter, sabrak ekonomi stabil, anjing aslinya harga susu semakin menonjol bro. Aslinya, anu karunya mah anjing tukang cangcu semakin menurun anjing. Hah? Semakin menurun kekurangan ekonomi, eta cangcu di jalan diturun-turun. Pak mana sok boleh? Kanayangan kata kok aing teh tenang bro aya polisi ya teh demi Allah bro aing ku polisi teh sieun demi Allah anjing asli aing ku abri demi Allah teh sieun aing ku bapak Kapolda kamu eta di demi Allah ya aing poe kita anjing aya aing mah dong disebut aing dodi teh aing anjing punya jalan kata teh aing jalan ku pamajikan disieun demi Allah bro disieun aing mah bumi teh aing disieun komo saksara itu aing dibuncit aing hari maneh kasieun aku naon atuh hari maneh aing bro usaha ku preman ormas mana-mana teh aing halo kabeh aing asli aya aing hormat halo bos nunduk setaor aing mah asli bos teh sasabis teh sieun jasa halo lain mah lamun tukang kirim demi Allah sieun
mabok teh ku pemerintah dilarang, ku agama diharamkeun. Ulah nanti nyontohan ke generasi muda dipaku pajajaran mah eueuh anu siga si lain. Paragut pajajaran maksudnya steril bersih. Naon anjing di dalam sare gawe gitu. Jeung dakwah ngaheap duit aing, nu meuli aing, nu mabok aing bro. Nu gancang modal aing lain lain. Aing mah leuheung mabok nu ugi ukur diri pribadi, tapi lamun nu dialuhur geus mabok jabatan anjing teu nyaho duit rakyat. Matak aing mah Kang Cecep ayeuna ge pokona mun kurang banking kurang nanaon dengan telepon ditransfer lagi. Matak lamun ayeuna kabiruyungan jadi demi Allah anjing mau reset tentram anjing seueur mah demi Allah lagi. Pokona tenang bro aing boga jago aing hayang joget dangdut pokona. Aing mah joget dangdut nu resep aing goyang mundur mah joget. Demi Allah buat goyang mundur aing bakat ku asik lagu goyang dompet goyangna goyang mundur aing terus kieu. Aing cengkat-cengkat di Purwakarta bos demi Allah bos aing mah sadar bos. Aing mah modifikasi hari kupas suku manis sieun kupas suku Pakuan jajaran kupa ketum demi Allah teh sieun lamun teh sieun dewek bakal doan pas ajoho ieu si Dodi teh sieun anjing ngadoan ka mah kitu anjing ngadoan urang mah lain pas suku ketua anjing suku darajat aing demi Allah anjing ngadoan dia mah kitu anjing. Aduh, ayah we, aduh, mabok deh. Lain ada dewek deh di kongres kayak batu gitu. Mana itu? Daya batu deh di kongres deh. Mana kira-kira? Usahlah boleh nama jiwa cing kurang sok. Main apa sok kaya? Sebab saat canmon DKG main apa geus lahir. Wah, panggayana dengan apa? Panggayana. Main apa? Betul. Lamun main apa teh hayang diberi kaget pahlawan. Dendeng hade pas sampai kaset siga si boy nama. Siga si boy wah kanjenan dulu dewek siga si boy dulu tadi kaset. Lamun di Jepang sudah dilau. Lamun dewek sudah dulu kayak panggil anaknya. Dianap, komod ke edel dianap. Dianap, bang ieu teh kanjena nu kasep. Nah, ida teh gelo aing teh. Aduh, Bon. Kita ya anik teh, Bon. Nah, tes lah. Sok, bu gelo beri tes mix teh.
Orang gelo bisa dijual itu. Oh, Saya nunggu pot yang kita bingung. lah, kira siapa itu? Kang Jenal itu? Nya, nah jadi kieu patut naon? Jadi kieu patut dibawa lagi kieu. Ada video call-an, ada kirim foto makaset. Enggak adil. Siga Dilan. Ayeuna foto sudah dilan, ayo bikin si kacang buru-buru sih teh. Dina foto siga Dilan, ieu mah siga Dilan dongan heula. Dilan musibah. Eta kunaon nu beda Pot dengan gawe ke ka dieu. Tapi potnya najan uing geus susah pot. Uring ngarasa geus. Terus naon? Ieu ningali. Ieu teh teureus-teureus pajajaran ngariung di dieu pot. Terus Siliwangi nya. Hijikeun rasa. Ya. Teu kapaluhan ku suhu politik. Tuh itu Hiji we. Eta urang Sunda mah. kan pada pelepat kira nyawer teu ngahiji. Tadi udah kakejar tuh sisi aduh si cukup bisa sawer dia ini encan jangan mangkanya apa Ca, teuing can teu moal. pot eta tah mata kurang kabudak pot Ya, kudu ditegaskeun buka cita-cita teh kitu pot wah. uing masukkeun SD di tanya ku guru pan batu apa Fungsi sakola. fungsi Anu kieu patut diterima di sakola. nah saya teh banget dari sekolah Da eta bener ayo meuning. Ye, lamun ngaca dewek teh asa goreng patut tetapi nempo jelema ieu aduh astagfirullahaladzim. Aya nu biru sakti aing. pot lamun gelas dibungkus Ya, gelasnya mah amat tapi nunggogan bakal amat sahan bogana. tah mana nyahina ka urang mah amat tapi gusti anu minta teh mah amat Kurang. Aduh. Gelo eta nepi ka kitu apal hal. pun ampun pot Abang-abang kesana jeung along. ya cicing kada ngomong lain ke sekolah ke SD pan sabut tanya begitu pun cita-cita jadi naon jadi polisi ngarah naon ngarah aplikasiun jadi mun penjahat dipikasiun ke polisi Ya, ditanya si itu si Amin Mas, ini cita-cita jadi naon jadi hakim yakin. ngarah anu berarti pare-pare Jokowi jadi hakim bakal sieun kabeh Hasil uing bingung naon ngarah dikasihin usaha ya Jen cita-cita jadi naon jadi kuntilanak gitu nah buat dari kuntilanak. tak apa ngarah dikasihin usaha ya kuntilanak mah Tentu dari kuntilanak. Ku bobot metan gege ke sayeuna. Astagfirullah. nggak satu pot 8 menit wah hebat Sok ayeuna mah aturan tuh ka suku ka pajajaran beraturan. Ya. Urang teh ieu teh keur live streaming cepat kongres. oh gitu terus teh Ya, di YouTube. oh Mata ulah hilang link syarat komenna. naon klik oh baik subscribe Yang subscribe. dan share Hah? yang paling utama raskin Hah? raskin paling Oh utama jelas, aya. jangan subscribe bagian itu juga biasa Oh benar. nah jadinya Kata tonton setiap malam Selasa cepot kok res cepat kalau besok apa dengan kongkong segala masalah pasti Beres. Ini lamun kawakong kudu beres bulan depan kawakong teh beres-beres. eta Kita waktu pajajaran beres punya seni budayana. tadi antara wangsa aya kalung aya ipongan aduh eta uing antara wangsa geus kene enak ke ditu Oh, hari itu mah terawangsa, ini mah teramandi semua. di dinya tahunan karamaya Dah, ini sih ada waduh. pot atuh naon hiburannya hibur urang gitu ya Kurang hiburan. Ayo nama sok kurang haturan heula. Sok. Haturan heula. Kenapa lu? Ieu teh saha? Abdi teh saha? Ngadengkeun maka tos pasien kasebatan, tos dipanggil, tos diaturan leuwih sebagai bintang tamu ieu. Sok. Jadi urang teh kudu jelas supaya bantu teh arah kaleun ha. Sok, perkenalkeun lah supaya bantu arah kaleun. Karena misalkan gelo, sok. Baca. Sok, bener lah. Baca. Sok. 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 Jelas.
sadayana. Sampun. Artikulasinya nu jelas ya. Kudu jentre ulah balelo. Sok, hareup. Assalamualaikum. Ulah disarwakeun jeung dakwah di masjid. Kade. Ulah disarwakeun kade. Oh jeung ulah loba heureuy supaya jelas kabeh kadenya. Ya. Assalamualaikum. Ulah Gusia. Gusia. Naon? Panjuran teh pidato ieu teh. wah sok teh. Kebejaan. Kalau itu. Bodoh, ibu sudah Ikan kos kadus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. cing tari, kita cing tari. Gas. Benar tegas. Ini si kadus ya. Teu kabang kana si dus. Can dari Bang Cokot usaha. Nah, ada yang nyebutkeun anu kantong dicopot. Dicokok si Chandra aku dalam Chandra si usi dalam antara luar rokok. Ninggal pergi atuh pur. Sugan teh pas subuhnya masih hangat. So. Bapak pun lanjut ke dalam esok aya di Aya. Kita sabaran bagi dua. Wah, udah tuh itu dah. Ya mau pun masih mendengar capek dewe. Jadi orang teh kudu silih asa, silih asih, silih asus di bawah ngimot. Ya, sehingga aku pajajaran. Jadi Ya. hiji teh rasa, Ya. hiji cita-cita. Ya. Bener itu ngomong tadi. Itu benar sepakat itu. Tadi itu kok udah tahu tadi alhamdulillah orang tadi. Naon teh si ulemnya. Ya. Sok ngajajan barang saweran teh kan si sama. Nasi nasibnya. Benar ya namanya. Terima kasih kudu goreng lagi kudu teh. Bro. Lah kalau boleh bae. Ada yang kudu kudu coek gitu kan. Kudu Kok yang nyanyi yang hiburan. sok nyanyi aduh. Yang duet. Sok. Duit. Duet yang duit. Kurang lagu anu kieu geuningan. Kurang lagu kieu, kurang supaya di sawer. Ya, supaya di sawer gua masuk. Anu kieu geuningan. Nah, Urang kieu motor teh ditumpakan. terus Jawabanna si lain teh ku abdi kitu jawabanna. buka motor. Wah, apa goblok setek. Bilang bae. Oh, nyanyi ya. Minangka itu teh. Minangka. Ini sok. Urang kieu mobil teh ditumpakan. Ku abdi. Bapak ya, Bapak. Oh, sok. Ya. Ari teh malah teh. Teu kudu bukaan, ari gawe. Oh, dewe kudu kana mah. Ngan dewe kudu bagaimana sedih kulitna. Ya, no. Siap. Mulai. Mobil teh ditumpakan. Ku abdi. Motor teh ditumpakan. Ku abdi. Beca teh ditumpakan. Ku abdi. Domba teh Ku ditumpakan. abdi. Naon anjing? Oh, domba teh ditumpakan. Maya lo selalu madu kan. Heuh, nah. Ayo bang kan. Tablok. Pokoknya kan boga. Hah? Boga. Nah, atuh domba dewe geus. Saprak kulit kanan domba dewe. Dinilai salah kuing atuh kan. Salah naon? Kuing bergigi sampai mundur. Hah? Kalahnya kapaksa we. Oh iya dewe domba dewe gede gitu. Sila anak lain juga. Aduh, pemajikan kuing ka mana dia aing capek kok China. Oh. Aduh. Manehna. Siap ngeunah di dieu goblok. Ngador aing di mah kalaparan di anak siap. Siap di dieu ngador ngeunah nasi dus, ngeunah panjalan aing tuh goblok kalaparan siap. Nasi dus di mana sih teh? Aing berapa kita? Mikir siap teh hirup teh. Aing teh kadung bukan salah kita siap. Iya, lain kadung-kadung itu geus nyaru usaha kadung-kadung itu memenangan. Terikhtiar. Aing teh ikhtiar sama di mana boga duit, makin di kata galaga siapa. Tapi jangan naik. Makanya nanti lagi kejam 5 subuh sih teh. Heunget teh 24. Sosok ngana mas ya, mantau sih teh. Lain ngakal dong sih teh. Song datang sakit yang song China kopi dengan telepon nyium atau nyareka. Benernya ininya mau pasangan bener. Geningan anu siga menang kita tuh ininya anu siga campur menang lagi siga tuh.
pot ieu teh pas saya pot sok nyawa-nyawa wae jadi kumaha atuh sok caina ka dieu Iya teh tadi si gobloknya di dieu. Oh, tadi malah nyawer dan oke kasih inul nyawer tadi. Anu goblok sih duit arisan sia pake nyawer goblok. aduh baik isi pas 10 kasar gitu Da mana itu di lamasan di lamasan. Teu siga keur sare saya urang nu ngeudeung tong sia. eta ucing asup cenah da dengan ucing Mana yang kucing? Aya kucing-kucing. Apa aya kucing kukuman di porosor sia teh. Are resiko henteu sia teh. da cing sabar we aku kare teh geus dibere anak beuri di tengah beuri anak beuri ge Emangna aing teh kanibal diberi anak kulit sia. geuning di mah beuri teh usaha deui da urang lain Dari mana aing kalaparan teh nyatung mah saya ku aing kuluk di sop anak kulit. jadi esok anu diminta aing teh balik teh belakuk sia Daripada sia ramai resiko ka aing teh. mungkin pisah lah Oh, aing teh bisa. Aing mah ya mantri hayat aing teh hayang. saha Obat aya saha. Bapak dalang esok hayangeun ka aing. saha Bapak dalang esok. Hayang bapak dalang jajah hayang. Hayang ngomong bapak dalang jajah mah mesti dipangku di blok tuh di perjalanan aing. eta maneh dah ini gitu Nya daek aing kada sia kaya garapan. Kumaneh tara dibayar, tara diresikoan. Geus we sanu ngaresikoan kop di luhur jarami gerino aing. di kaki itu maneh Haji sabar menurut tangga teh kayak gelombang Ya 150 tahun urang teh di maneh. Sabar kumaha aing teh. nah saya sempat teh Rumah tangga. terkait umur dia urang teh 45 atuh Nah, umur 45 ini sementara 150 tahun di mana sih sana ya setah hirup urang keur layak, maneh keur bujang, urang teh geus aya hidup urang teh. Sok kalikeun lamun kita aya 150 tahun. Asia di dinosaurus terus aku Aing manusia purba. Ya, aing mah teu aya, mong mangko gai mah ditulahkan baik batona. Moh aing mah sia. kamang Aduh, eta bool kok gitu. saingan cenah jero aing di papahan Udah konfus sih kalau kita salah hina gitu. Aduh, beda gitu. kurang teh ngalamar yang jadi bidan ngalamar yang jadi bidan gitu teh Wah, tidak karima Pak naon? orang ngalamar yang jadi bidan tidak karima Nah, kalau mengarang jadi bidan kan resep ngapain lihat YouTube we aduh. Jadi si goreng teh arah awet kuota sama jadi bidan teh ya. kayak orang YouTube di internet tuh kan kamar kuota jadi bidan tuh ngapain lihat YouTube we Jeung da moal aya bidan laki. hah? Moal aya bidan laki. Ah, tuh ngajurun awal lagi Da moal aya mainnya paling ngajuan bau. jadi nawan tuh buat kan namen bisa nyanyi kok Hah? namen bisa nyanyi Wah, ieu teh kongres, data urang teh teu ngumpulkeun bilang kala kita anu perkumpulan urang teh anu kontribusi ya. Iya. Masih loba jelema anu datang ka urang mah. Masih datang. Weh, dulur. Kumaha cager? sahabat Dulur. Aduh dulur, aduh poe teh aliran itu poe teh. Aliran itu gitu. Aliran itu teh. Aliran itu. kata buku Alhamdulillah kemana wae aing mah inget tuh arek tembok waduh abi geus ngajagi di payu dina ulang tahun paku pajajaran dan urang teh kudu bilang kalah ya kudu bilang kalah naon ai bilang kalah kudu bilang hutang bilang kewajiban bilang saweran bilang kalah itu ya urang teh ulang tahun dulur jangan mun aing mah jadi waktu para rosi teh hekti hibur naon kieu datang kieu deui oh pan datang ke kieu urang teh aduh poe kade nah poe teh nah poe nya nah poe nya nah poe desa padahal gitu
Cing. Wah, dulur. Dok, teh gituan ya, Cang. Wah, dulur tere. Geus kadu kadu ah. Ayo. Pot. Naon? Heuh iya. Dulur-dulur di mana? Bawa bisi, ya bisi bapak baheula salingkuh. Tah ieu dulur teh, aku dulur lain dengan. Ai kudu sabeungeun pot. Sok karene. Para wargi ieu wargi Kemar anu parantos 55 tahun bapisah ayeuna tos tepang deui. Pasihan sumbangan ya eta kamu kasih plastik dua dana. Kamu tahu apa ieu? Pot. Atuh beri gombolangan urang. Kita newat. Mulai menginjil penelek kalau digerek, wah, patut. Pot. Kamari daftar tentara. Wah, Oh jadi angkatan laut. Tarima. daha. Pedah bisa majai. Ibarat urang itu di angkatan udara Katarima. Padahal bisa ngapung sih teh. Beda deui atuh. Aya angkatan itu kudu bisa ngojay. Lamun ieu keur paparawan, apa kumaha lamun bisa ngojay. Hari eta yang buat bisa ngapung Katarima di angkatan udara. Beda deui angkatan udara kudu naik kapal ka ieu teh. Kan angkatan laut ini naik kapal cai. Teu lamun di kampung kumaha sih? Terus kita untuk ompong. Dekat Katarima di tentara. Yang mau ada tentara mah kudu gagah. Gagah normal. Nah, gitu pak tentara mah silih betul, silih ngegel tuh. Itu gitu nama, tapi kan kurang teh. Yang karena kudu gagah, kudu normal. Kudu sehat. Pak cinta nahap untuk ompong dekat Katarima pan tentara mah silih bedil, perang ngegel silih ngegel. Soal pinggir siapa? Tapi Nah, beda untuk ompong. oh beda duit selain itu. Ini udah gratis. Gratis. Daftar nama. Kalau masuk mah ya. Bos cepewe taman. Dan berapa? Oke, lamun si lain terus-terusan ngomong asuh bayar bakal bedil. Duh. Hanya sobrio gitu. Bedil. Pot semuanya utangnya. Udah mah kayak atos nya. Ternyata di rumah cepat kongres dengan tokoh segala masalah pasti beres. Terus dipaku pajajaran. Paku ya kumargi non awang kona beres. Beres bisa. Kita terciptana gelar seni budaya ayeuna. Ya, dikeun ka urang di film kesenian sadayana karinding sadarupina. Tah ieu teh hiji panutan salah sabios kanggo naon lembaga masyarakat anu sanesna dicontoh ieu paku pajajaran. Oh, Jadi iya bisa di kasundaan teh sunat teh ngahiji po. ya, Nah enak ku enak. Paku pajajaran nu sabaraha ieu bilang anu katujuh. katujuh wilujanya Wilujanya. silakannya katujuh. Sing langkung lanjeun, sing langkung biasa, sampai ngabela masyarakat anu alir, kali kuda sing anu teu ngantos, sing kasihan ngantos. Tah eta. Ulah sakantos sanes-sanesnya. Mohon bisa. Ulah ngamanfaatkeun masyarakat teh. Terus bisa. Dan masyarakat mah sadayana teh perjoki. Nyata ku lembaga-lembaga anu biasa ngabela ka masyarakat alir. Tah eta bisa. Nah, eta teh salah sabios paku pajajaran bisa. Tepuk tangan kalau paku pajajaran hidup. Nah, ayeuna pisan cepat kongres, pangan, oke live streaming, Non. oke kadieu wakosna, Saya sekirang sono. ada sekirang sono, sanes wakos urang. Sanes wakos urang tetap deui. Cek tonton terus live streaming setiap malam Selasa, cek World Kongres dengan top segala masalah pasti beres. Kurang tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
buat semua rekan-rekan yang sudah hadir, buat para tamu undangan yang kami hormati, terima kasih banyak. Maka dengan mengucapkan hamdalah, selesai sudah rangkaian acara, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat berjuang. Jabar tetap kondusif. Setuju ya?